Aduh, ya kita paus. Duh, di dia lah, diuk ah. Kembali lagi nih ke maghrib deh. Ya buat yang bisa kerebekan. Eta naonnya? Bisa ciki kata nih. Ih, si teh mah usahanya. Tapi ketang puasa bar euy. Tapi ngeunah jigana seger euy laki mah. Gitu jeung si Amang euy. Kumanya tapi ketang bar euy. Papangiheun deui ku si Amang. Kumanya kela kita kuat minum ketang tapi mau di dia ada nyumput cantik itu emang Eka mana? tak kakak olon mang Ek naon? yang iya we panggih olon nungguan. Oh, tak naon eta gituan. Oh iya mang jadi beteng lah biasa mang ada yang kita sok haus. Oh si eta mah nyebutkeun naon eta? Teu mang jadi beteng ieu kerebekan. Oh nyetahan segedeng deui teh segedeng maghrib. Awas ya mun batal. Moal atuh mang lebar. Moal nya. Mun kapengih batal awas ya. Aman mang. Tuh Allah nungguan mang. Ya mang enggak? Da budak kunaon. Senyurigakeun sikepna Bawa naon sih tanya? Kemana mana? Kak Aolon Pan Uing Kak Argi ya sia nyemennya naon nyemen kagok asar mana mul ieu nya moal atuh dah eta kunaon sok ieu mah nyeri beteng mau naon eta teu moal naon ieu mah nyeri beteng nyemen ku aing bejakeun sia ka si Amang ih henteu bener abi mah lah ih henteu henteu kagok asar mul nya apal abi ge mah nya we nyemen puasa rek tepi ka tamat buan ayeuna mah ka si Amang nyemen mas ya ye arek panggil jeung si Argi kadeh nyemen tuh geus ek asar kagok moal atuh meureun mah nyemen mah meureun ngajak aing bejakeun ka si Amang sia ih henteu bener bener awas ya mul ih abi teh ka ditu lah ek panggil jeung si Argi ek ulin perlu bener
aing asa nyurigakeun jelema teh. Jika nama ek nyemen kok aing tuturkeun ah. Aya si Argi jeung Mang Junaid euy. Bahasa nama asa tunuh wae nya. Ya. Mangke tarawih di mana, Mang? Eta. Deket. Bong. Lah mana maneh? Tah perlu Gi. Perlu ka mana? Ka saha? Ah, pokoknya mah di aku si Amang ka ditu. Kela eta monon maneh? Yo, ieu mah lain lagi jadi beuteung. Jadi beuteung. Ah, bohong lah mawa naon eta. Teu mau naon urang mah ieu mah jadi beuteung biasa. Batalnya maneh mah nya. Batal di nyentuh atuh. Ya, Oh, rusuh di aku si Amang perlu nya. kemana eta si Sarmu? Curiganya. Mawa naon euy asa jiga anu disumputkeun gitu. Boboy gamang, bobo ek nyemen sebetulnya. Jiga nama tuh. Tuh. Ah, Ningali si mul teu. Aya bieu nempong aya ngalewat. dia ngalewat. Ngomongna ek ka maneh? Ka urang? Heueuh. Ah, udah ngomong bebeja ka urang marek. Aya perlu cenah. Nyurigakeun euy. Heueuh, urang Asa curiga gitu jika Oh, anu emang. disumputkeun gitu. jika ek nyemen ieu urang-urang tinggal ya. Ayo tuh, ayo Mang. Ayo Ayo tuh. bejakeun ke sama heuh. Heeh, jika ek nyemen mah. Tuh lah. Yalah kita mah. Aman lah, aman. Yeuy. Baiklah. Batal sapoe mah. Batal sih. Si bedul teh nyemen. Kapagi sia sarmu. Abang tinggal batal. Urang manteu ieu mah rek wudu. Ah, bohong. Ih, Ayo keran aya. Ida yang di dieu we. Ajakeun ka si Amang sia. Tuh. Ajakeun Wudu urang mah ka Gi. si Amang sia yeuh. Bejakeun sia bejakeun ka si Amang awas sia. Henteu Gi. Siksar mu. Bejakeun lah. Bejakeun sia. Bejakeun lah. Henteu urang mah. Sakmu. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Capek Kang? capek nama. Ngaranna digawe tuh nyi, di mana digawe teh capek. Kemudian ayeuna bulan puasa. Double capek teh. Nya nahan lapar, nahan haus, jaba nawan nahan nafsu deh. Kalau nafsu di pasar mah aduh. Wayahna Kang, da ari bulan puasa mah meureunna naon ge kudu disabaran. Heeh, itu namanya. Mudah-mudahan enggak lah. Ciknya lah. Cik kopi kan ieu kan. Nah, minta kopi. Akang teh puasa? Ente puasa. Aduh, poho. Karena santai lain bulan puasa nih. Alah. Hampura. Kebiasaan pan akang lamun balik gawe sok minta cik kopi ningannya. Aduh, karena santai lain puasa. Ente terjadi. Aduh. Hampir bata. Aduh. Barina ogenan Akang, piraku atuh teu puasa era geus kolot. Ya, atuh ngerakeun geus kolot kieu puasa mah teu bisa nahan lagi cik kopi lah. Piraku eleh ku si Emul tuh. Si Emul oge puasa. Nya atuh dia mah kelepasan akangna. Poho makan menang. Kang. Tadi teh aya Neng Iis. Aya nang Iis. Ka dieu. Aya naon nang Iis tadi? Eta ngomongna teh cenah erek minta wadah susu urut. Di mana ku nyai? Nya henteu atuh Akang. Nah, teu dibere ai nyai. Kapan lo badi dieu? Nya atuh erek naon da Neng Iis oge bogaeun. Ih, ai nyai. Matak nang Iis ka dia menta teh, manehna teu bogaeun. Lamun bogaeun mah menta meureun. Bogaeun Akang malahan masuk dipapake unggal poe ge sarua jeung Abi.
Dipapake. Kumaha maksudna dipapake? Eta kutang La ilaha illallah. Iroh. Maksudna lain eta, wadah susu urut teh lain kutang. Maksudna wadah susu urut teh kaleng. Kan kaleng wadah susu urut sok dipake wadah susu kaleng ningan. kela. Dan yang Iis mah asah henteu minta kaleng tadi teh. Teu nyebutkeun kalengan nu dimaksud nang Iis mah wadah susu urut teh kaleng lain kutang. Ari akang da teh deng Iis mah ngomongna teh menta wadah susu urut, teu nyebut menta kaleng, Kang. Maksudna kaleng eta lain kutang. Abi badah heran ya, Kang. Neng Iis teh jelema beunghar, sagala boga. Nah, minta wadah susu urut ka dieu nya, Kang. Apal urang mah jelema na ge kieu. Si eta teu ngarti kaleng dan kutang eta teh. Kang, terus tadi teh aya si Ijam ka dieu. Aya naon di si jam cenah? Ya sawe Kang curhat. Biasa sekali tuh ngagosip lan puasa. Eta ngomongkeun salakina cenah ngaku kasih Ijem geus godin di pasar. Astagfirullahaladzim. Godin di pasar? Nya cenah ngomong nama. Jeung teuingeun eta jelema sakitu geus kolotnya masih keneh kitu kelakuan godin di pasar ngerakeun pisan. Ipis nya nu kitu teh. Ngaranna ipis imana teh ipis pisan. Tapi da salakina teh ngomong cenah godin teh jeung Akang. Cek saha? Fitnah eta mah. Pira aku akang godin di pasar atuh. Jebareng jeung manehna apa manehna tukang ngawado. Mah mungkin akang godin mah atuh nya. Jeung cenah tadi teh ngomongna teh hanya kal cenah godin Kang. Sangguna teh bear keneh. Biar kumaha nyai. Ulan kitu lamun biar mah waduh dahar ku akang ya tuh. Tah. Berarti akur Akang gitu puasa godin tadi bener. Eta mah ieu nyi naon teh akang teh teu kahaja kait notis ku si eta kait notis. Sebenarnya moal enggak dengan kait notis jadi nya ieu jadi godin bareng gitu akang teh. Ngomong ka hipnotis. Ngomong we lapar gitu teu kuat puasa, make kudu alasan dihipnotis segala. Kait notis nyi tadi hungkul. Poe ayeuna hungkul. Ari kamari Saeutik. isukna Duka isuk nama. mangkukna Nya gitu we lah. Aduh, ngaranna digawe nya di pasar mana loba gogoda pisan beureun akang. Aduh, heulah gitu. Aduh, hampuraeun nya. cik atuh Akang geus kolot mah kudu loba istighfar nanaon teh ulah kabawakeun ku sabaka-baka. Jadi sabaka-baka. Meureun eta nya Kang kaba-kaba. Akang teh ulah kitu. Ya moal. Eta mah teu kahaja lah. Kade Akang sing tahan isukan mah ulah jiga tadi kabawakeun wae Akang teh geus kolot. Moal nyi, moal isukan malah kuat insyaallah. Saluheung lamun bari mawa ka imah mungkus. Eta. Asar sagedeng di magrib yalah tika rasanya. Sagedeng di buka. Aduh, ke rumah sakit. Assalamualaikum. Salam. Alah, Aya naon ieu teh ramean jiga nu nyerang kieu. Pak, iya mang. Eta. Naon aya naon? Cimul mang. Oh, untuk ketang mang. Naon teh naon? Eta mang cimul tadi mang. Tadi teh. Kira atuh ieu teh ngomongna hiji-hiji atuh. Hiji. Lain hiji-hiji kitu Junet, maksudna teh ngomongna saurang-saurang. Oh, saurang. Astagfirullahaladzim. Iya, Cimul mang tadi mang. kunaon? Jadi kieu mang. Pak mang genet Jadi kieu tadi teh simul teh. Kumaha? Ai. kurang di. Kanon patuduh-tuduh. Jadi kieu mang. Kumaha? Cimul teh tadi teh. Dugi mana? Astagfirullahaladzim. Tadi mang cimul. Ya kunaon? Batal. Nyemen mang. Nyemen mang. Bener mana? Nyemen batal? Ente mang, abi mah
teu nginum. Bohong ketang mangnya men. Tuh, cek barudak cenah kitu. Nyemen tadi tah di tukang mang tah. Nya atuh eta mah mang abi teh kudu. Tapi da teu jadi mang, teu jadi. Beraku kudu mawa teh manis sa botol. Paingan amang asa curiga tadi keluar ti imah nyumput. Gituan tah leungeunna teh sing horeng nyokot eta mawa eta meureun nya. Nya mang eta teh teh manis nu disebutkeun teh. Si eta di mana? Di bibir di mana? Tah di pipir tukang. Tapi deket sumur di itu. Didinya tuh kudu apa? Aya sumur, aya keran, teu kudu make teh manis. Ayo maneh. Niat mang tadi nama nyame seger we. Tapi da teu Carekan jadi mah. kapan? Teu niat kumaha. Lamun teu niat mah mawa teh manis ini ka tukang atuh. Ada di bejaan ku barudak. Oh, carekan tah mang tah. Si eta mah Loh mun babagi. geus badag Wah, masih keneh nyemen. Amang curiga lain poe ayeuna hungkul ya teh ya. Nya, kieu teh. Ayeuna hungku mah. Bohong teu percaya. Ai kamari. Kamari man kur di WC hungku. Naon di WC? Kateleg cai. Oh, kateleg beuteun naon eta teh teu kahaja. Amun teu kahaja mah eta mah teu naon. Sakumaha katelegna? Panyiuk. Atuh keneh eta mah. Sarua jeung nginum eta mah. Carekan mang lah. Atuh mul ari sapanyiuk mah batal. Segelas moal batal mah. Aing nyai sarwana sagelas ge batal atuh. Aing mah iya. Carekan tah mang tah si mul. Rek dicarekan bukan nama. Wah, Dasar mun babagi berapa? sarwana deui. Emang emang. Carekan mang, carekan tah. Mul tah. Ieu mah Wah. rudak teh. Awas ya mah sekali-kali deui. Mana tadi si carekan si Amang tuh atau aing ngeling-ngeling. Nya kitu we da. Tahila si Amang mah cari taeun. Ieu masuk. Nyemen geura. Teu kuat atuh Heeh ngamun ngajak. Moal kadi lamun erek nyemen ulah mawa cai teh manis sungkul. Mawa roti, mawa sangu, ajakan batur jadi moal anu bebeja. Amang sorangan nyemen ngajak nyemen ka batur. Lain Ulah mang atuh. lain ngajak orang ngebejaan si emu lamun erek nyemen ulah kitu. nya atuh padahal mah tak ulah dibejakeun ka si Amang. Sahan ngebejakeun urang mah henteu. Da teu Ieu tega teh. tadi ningali na ge. Ningali di carekanan teu tega mata kuat kiru we ini Nah, atuh para ninggalkeun. teu tega. Oh, Bisi tadi kacarekan. Amang kalah kabur ke mana? Buat Bisi- cenah kalah we. Hayu babarengan bejakeun ka si Amang nih ah. Oh, kalah Ayo geus bebejak kalah ini ti heula Amang euy. Ka mana tadi? Bisi ge carekanan. Tah ada. Hari tadi majak cek si Amang mana minum cai keur mandi kumaha eta? Oh, nya Kumaha mul? da teu kahaja atuh. Menyatu kahaja pot sapanyiuk. Nya keur mandi kitu teu kahaja kagok Kailum. kainum saeutik. Putik Tapi sapanyiuk. alus ketang sapanyuk menjadi mata kuarang. Jadi itu yuk kita batal cuma itu minum sapanyuk ada warang. Komo sa emer pakon yang badal. Batal tuh mang ulah sakitu. Ada saya tiga anger batal. Terus sekalian sa emer pakon sa jolang sa napak ini. Tadi taraweh teh. Taraweh atuh mul. Mana tarawehnya? Arek taraweh teh dengan teu kaburu. Ayo we teu kaburu, kamari teu kaburu, ayeuna teu kaburu. Kira hati taraweh namanya. Heeh, ini teh Isuk lah. Tadi mah tuh dah can mandi. Urang ge. Mang Junet sarua. Nah, Taraweh tarawih di mana teh ningali? di RT 7 Jauh-jauh teuing di masjid dekeut Amang. kareh teuing jeung aya ditu mah rada lila. Terus satere-terehna taraweh anger we meureun sakitu sarua balik nama. Jadi capek. Emeh di mana kitu ge taraweh? Ah di RT 3 jeung saolon. Tareh tadi dinya. Lumayan tereh. Tareh di dinya mah tuh. Aba resep di dinya mah. Abang besok kamarin Resep? gitu. Heeh.
Oh, aya dangdutan gitu. Ini supaya dangdutan atuh loba we atuh barudak gitu. Tarawehna Hanya loba. taraweh aya dangdutan sebenarnya. Atuh udah ngomong na resep Rame atuh rame. rame. Heeh. Baru jogetnya. Dirinya Pan rame lin. taraweh Lain teh. maksudna rame kitu mah. Mahnya ajar segera ah. Sama ngalirkeun wae mun goblok teh. Mau paru beugi ngomong jeung si Amang mah. Genuknya ya bener taraweh. Taraweh atuh urang mah. Urang mah kapan iya non teh kapan taraweh teh artina teh ieu lin Tarasaware. heeh Oh, jadi kebagian anu tarana. abi mah nu tarana Pakai itu atuh mul mun teh taraweh mah taraweh we. Sanajan teu wajib oge. Kudu meureun taraweh teh. bongana atuh da sok sok leungit senal aja gitu teh kamari ge non teh indit bakesna itu eueuh tukang Kamari usaha apa? Emang kamari tarawehnya mana? maksudnya kamari deui Mata mah make di senal. Kamari. udah kotor meureun Udah boga senalna ladang jumaahan. Jadi Umurnya jadi dibawa dari kuno bogana. oh itu atuh menang meuli si bibi si Amang Beta cek Mang Junet. Mang June bener eta mah tuh tah datara make sendal ka masjid nu urang getang ladang jumaahan mah. tuh nya Amang. apa Maneh tadi juga nabe aku si Amang nu dicorekan. nya tadi nama sugan teh cenah mau dibere dahar ulah buka tapi da Anggaronya. si bibi ieu bae we dahar deui Puasa ge. Dahar maneh mah. Puasa ieu mah kene dahar atuh. lapar atuh Oge. Kan geus suara nginum. sautik ogenan kaburu aya emang barudak ieu Udah ngomong ek abdas. Ini abdas ku teh manis maneh teh mul. Masih ngabohongan kalau salah nama baca sok aya nu eta tadi dinya mangi di ditu non teh tehna sanuna di dinya si Amang meureun jeung si Bibi. jadi kabita Kuat hausnya. Sip, yuk. Lanjut. Mangga. Padahal saum tadi. Alhamdulillah. Ulah nurutan simulnya. lain etanya amun ari nginum cai makan bareng geus puguhnya batalnya Batal nu. terus lamun keluar Cipanon batal teh eta Nah, itu atuh ari kalau Cipanon mah teu batal. kalau teh Heeh. Model aki urang ini urang ngadoa ke kuasa kalau Cipanon. Moal moal batal moal eta mah. semuanya Henteu. urat lah Itu naon maneh? eta abi ge sarua pernah keluar Cipanon Kalau Cipanon kunaon? eta geus kadar nu lada Batal atuh Batal sanul kitu mah dahar we sakalian. Kagok. bukan teh itu naon Naon teh nu ceurik biasa atuh. Anu ceurik oh karena dahar nu lada mah teu batal sih teh. Tapi lamun disanguan mah jadi kan malah ada teh. Batal. heuh nya batal kumaha nya batal atuh Mang Junet. Mame atuh, mame sakalian Mang Junet teh. Pan cip simul tapi teh. Keluar Cipanon. Lain dahar. Wah, Mang Junet ngobrol teh. Pieuh. Urang ge moal kungsi sare heuh. Terus nyalinur, terus kumaha heuh nyalinur ka dapur. Dahar eta batal teu. luka ge batal teh Kumaha? Keur sare nya. Sare. Nyalinur ka dapur moal sangu. Batal atuh Kan teu sadar, Sudah nyalindur na bari dahar nya batal atuh. sok da teu sadar. Terus sare. berarti teu naon meureun gi Batal mul. Batalna kumaha sok? Nya eta nyalindur na bari dahar nya batalnya Mang. Kan teu ingat urang na oge. Dahar. Ngan mawa sangu jeung piring. Berarti eta teh dahar meureun. Mau sangu jeung piring teh. Batal Nambah. Henteu atuh. Pak Ustad ge henteu ari
sadar mah tapi sanggup nama kerencang teh make Parah marah batal atuh